Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna pasal nu kadua nyaeta pasal rukun Islam. Paslun ari eta hiji pasal arkanul islami ari pirang-pirang rukun Islam khamsatun eta aya 5. Syahadatun kahiji nyaksian atawa ngayakinkeun atawa syahadat ansanya nakalakuan jeung tingkah la ilaha ta'ala di pangeran anu wajib diibadahan saha ilallahu kajaba Allah wa anna Muhammadan jeung sanyana Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahi eta utusan Allah wa iqamus sholati jeung nangtungkeun salat wa itauz zakati jeung mikeun zakat wa saumu ramadana jeung puasa di bulan Ramadan wa hijul baiti jeung munggah haji ka Baitullah man ka jalma istato'a anu kawasa itu jalma ilaihi ka Baitullah naonana sabilan di jalana. Kade tong hilap ka para santri anu tos maca supados absen di kolom komentar atu anu tacan subscribe oge disuhunkeun subscribe, like sareng komentarna. Hatur nuhun. Dilajeng kana pasal nu katilu nyatana pasal rukun iman. Sok arapalkeun Hatur nuhun.